A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah dieu besi teu digaji dek terus bebe digawe pokona besi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan, asal dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu bantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah, setik supaya pol ka Gusti Allah. Kena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Deuk ka Allah bae. Ayat teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek majikanana Kak. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Tah ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Kak, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu. Ulah balik bang. Emang kunaon atuh aing butuh pan ka sia. Tuh, aing dibutuhkeun cek nyana. Ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasawuf, deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kula mah sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel we tah anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing. Ya Allah, atuh kudu kumaha? Kieu nu hebat. Ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur, di mana eueuh sabar. Atuh pae cekeun ada bakos. Berarti can kuat maneh. Tah.
jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigen ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena cek Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teh geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kayaknya dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh mantan telat amat sakeuna kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk panten kan ka Gusti mah pandam nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilham ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota juk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kabeneran eta lah di antara dua Bu Yazid al-Bistami Syekh Marupil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa
boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan kok kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah IG supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha kajenting nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah de kuliah lah pokona guys. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sekolah tetap kudu mondok ya bisa enak guru kaditu kaki Marupil Qurhi orang datang cek Marupil Qurhi ahli zuhud bantat datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetep can percaya cekena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu can percaya coba aing deuk mempercayakeun aku supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah oh cek sama dogere teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun wae ayo dek mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep lah atuh kadatanganku Ki Marupil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah tiluan nu boga imah Syekh Marupil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Marupil Qurhi dah ka muridna kan lamun canda izin ti guru moal dah dahar begitu Syekh Marupil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun ku duaan pan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Marupil Qurhi endah dikadoakeun ke sekolah pada pamit bae salat dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ieu kajian kumaha ge sebab Syekh Marupil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Gak masalah sakiana teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener nang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula. Kadatangan guru kula Syekh Marupil Qurhi kemudian dahar.
aduh eta satena kunyana diicip-icipna ngajadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masya Allah. Hampura cenah kula cak tukang sate. Emang kurang gitu. Embe pae ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe pae teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh urang kadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh jarawa. Atuh teh jarawa urang biasa bae. Dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae. Guguran datang ka Semarubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe pae nya. Ceu, pan geus cakudi bae. Tah cak murinda teh cak murinda. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah. Oyang cenah ieu. Kos gitulah kutubul aulia. Lumantan geus hese jaritakeun ada. Nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah. Menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngaweleng bedek dahar ge kieu ke beusi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana Ruah tama ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep we nyantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besin pan aya nu kieu jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu anu wani aya saha saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh nya ka anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya mal mah emang bener loban wau ih mau lamun aing na di ditu mah di Pandeglang oh wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung pan aing di di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah aku kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tendang sorangan bae di kamar belum teh kiai tolol
jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu ari dulu jelema mah muka HP ge haram haram jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba bangsa pengusaha mah geus teu guru kikituan emang geus ngajebur tah mah lah emang kiai ai dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau tak eta henteu ama baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti kerlobaan kersorangan akur baik nu dipake kasieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun neulekeun garib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa bah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur neulekeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek nya teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye mulibah jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nuku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha na bunuh deui qoat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge puluh sarua bae masyaallah ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan sama ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih ya itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua magi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ja la haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta Yesus kalau suka wirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae. Sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema. Kan mantak ge rada lalaunan ye sing ade. Urang sok lalagaan man bos karena itu ulah. Lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ke orang murtad na'udzubillah min
zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min join gitu nyukupkeun tina lapar tetep we lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon teu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha teh pambayan lah sugan kula haula kabayar hutang janteu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus mencakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi eta kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja gua hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa bae teh ya Allah sok deuk di meja budak tadi dudukkeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangais na di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mentak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mentak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu gelis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis sia mana maksud kolot mah meureun dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna gelis nah mantap kita orang mulai tikuari mundahar dan rapi urut batur ge mun rapi cokot keterlaluan tuh lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah we ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagoen sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus beres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge tak kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ulah sih hade kos kieu
lah merenang sakiayana emang kurang gitu aing dagang endog aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari itu ngagibeg sepeda aing ngagibeg ngaguling popos kafe beak yang modal-modal geus nasib aing meureun gos kieu mah sadar bantah bagus atuh tukang endog dah nasib aing meureun gos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe punya disarekan negara kos pamimpinan saknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asung ge ieu teh kada nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpinna balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener aya nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sageuna lain nasib mah lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak ieu anak bawa Oma Irama kajen buku mah ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumpakin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokokna mah Allah mah pokokna lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia kurang ya ulah sok aja frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin sabaraha aing dihitung geus 50 kawin
tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui bari geus 50 itu sia mampu mikiran hulu nu leutik bae tuh hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus teh ingat kan nasib bagus teh geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aya nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nusa urang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad masyaallah tadu tak sing hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngisingnya beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan lain murtad masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan cek nanti kieu sabar heula nya sabar heula ge sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingkeng langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah secara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek minggu pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mendakat ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah iya nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam nah, biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah
susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah, diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge, pamajikan marah. Tah, emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah, geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur ka. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah bae. Beuh berak teh jadi wali teman teh. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas dah atuh Kak. Ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kade bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bae kongkorong atuh geulak. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon ieu mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ya. Ai awak masalah leger. Jadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir. Ya teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunah eta kos kitu. Ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok aju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunah babalikna ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kuda ke bareng geus nasib aing. Geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab dicandung geus cukup berenana. Geus. Kakak beda geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja pasti marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nya mah eta seukeut irungna seukeut asa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak. Kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Acak kula banyak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh ingetkan nasib eta ustazah. Cobaan habek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Engka karek dicandung bae ge marah, dikira make ilmuna buada. Eta kos kitu tah. Aju sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung, los. Tungtungna mah ka aing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atau ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar naon kitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masyaallah karim sing ada. Geus urang mah kuari mah saha pangeran Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah.
terus ngali ke Madinah maut Madinah beres guys. Nah gitu baik guys. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain. Gitu baik guys. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ieu ngadengen agen nabi Asep tukang beca deh lah kafir dari jelema la nabi ba'di cekang jeung nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-saddaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun nu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mani ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Situ babari orang atuh anu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanyana. Ayo coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita ka dieu jauh. Algola atawa ngomongkeunnya na. Caki Zaid deh. Nabi urang mah horeng kulitna hideung. Murtad sia. Terus sembarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang ngejalain urang Quraisy murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama Nabi. Di pangkat tupang luhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun. Autuna lurus batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Ku cara ngabeningkeun hate urang namun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana.
dibawaku orang karena pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qusyairi, terus Bladi Tunato Kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna dengan sakadar dibiwir ilmu teh. Nu datang ka jero hate. Ngeut hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasab. Nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah. Dalam mengis di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya Apansa, ulah aya Kijang, ulah aya Serwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak, pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepeng. Bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang. Salian Allah cepet urang ka masjid. Ieu mah lain. Pas azan neulejem nyana. Okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teu azan. Diderejaeun set ngopi. Jadi azan teh kopi, kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok. Lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok, nyalan deui dina kursi. Nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola. Hendak neulean motor, kudu digosokan heula motor. Majikan ka lain geus ke karek jam 1 cek kira digosokan. Beres digosokan motor, ngopi deh, kontreng. Ngarokok deui. Cek majikan ka geus jam 2, dulu kebal kene sajam kene. Majikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae gitu keheula cenah angel kene ieu keheula sakedeung deui ka jadi salaki mah kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak. Nah, pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor, tah eta ngicin anu kos kitu nu hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiaina ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal, buang kawarah tah mah kiai tah. Boloon bin tolol bin goblok tah mah. Gituana tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kumaha ge hayang teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat.
Mantap zarahna urang sok macem-macem. Segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama teh. Duk usal-usul. Gade nu boga maksud ka dieu. Make amplop nulis make amplop. Sian amplopna. Geus teh mah goblok bin tolol tuh. Ada rese. Auhiya ilayya walam yadain membuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nanti ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayu alaga bae ke cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu, ngaku karomah bae ke kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, sia koe ngetanggap ieu coba. Kos kumaha ieu karomah? Ayo coba. Kegenya ngaleos sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masya Allah cenah teuterak dikadek batu gitu teuterak dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadele kuntilanak ge nyiples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjing Nabi urang kangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul terpercaya bahwa kangjeng Nabi Adam Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Idris Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul terpercaya kangjeng Nabi urang teh Nabi geus tama murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir sabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka kangjeng Nabi atawa kangaran kangjeng Nabi ngaran kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran kangjeng Nabi teh Yasin ngaran kangjeng Nabi teh Toha ngaran kangjeng dina Quran nambalaya ngaran kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus puguh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus dari taala sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti Asmaul Husna mentak walillahil asmaul husna fad'u
kadang hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus gaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sekali daharna gembul sekali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan tentu tuh pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usimma ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daur hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ke janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu maca 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat betina Quran mujmana la subut ya anu geus ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan sayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta geus sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titangnya nyatakeun bahwa Quran teh makhluk
Quran teh anyar tetap Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ya mah makhluk. Ya gana bari nunjuk kieu. Salamet. Ya gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukkeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i? Tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus mulai bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i.